Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna tarjamahna ngaran suratna Ar-Rahman nyaeta Gusti Allah anu maha bageur. Gusti Allah teh anu maha bageur, anu maha welas ka hambana, ka urang sadaya. Suratna nomor 55 ayat anu ayeuna dibahas di ayat kahiji dugi ka ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Gusti Allah teh anu maha bageur. Alamal Quran. Gusti Allah teh anu ngajar, anu ngajarkeun Al-Qur'an. Al-Qur'an diajarkeun ku Gusti Allah ka Rasulullah, ka Nabi Muhammad. Ku Nabi Muhammad teras diajarkeun ka umatna, terus estafet dugi we ka urang. Khalaqal insan. Mantena Gusti Allah teh anu nyiptakeun manusia. Alamahul bayan. Gusti Allah ngajarkeun jelema teh bisa berkomunikasi, bisa cerdas, bisa ngadugikeun ide, jeung jalma bisa ngarti kana naon-naon anu didugikeun ku jalma anu sejen. Itu bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Gusti Allah ngaedarkeun panon poe, ngaedarkeun bulan, eta teh kanggo hitungan. Jadi aya hitunganana sehingga jadi perhitungan, jadi patokan pikeun urang, pikeun manusia. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Gusti Allah nyiptakeun tumbuh-tumbuhan, nyiptakeun pepohonan, sadayana eta teh tunduk patuh ka Gusti Allah. Wasamaa rafa'aha. Gusti Allah ngangkat, ngaluhurkeun langit. Gusti Allah nyiptakeun jumlahna aya 7 lapis langit. Ku Gusti Allah teh dijunjung, dikaluhurkeun. Wa do'ahal mizan, jeung Gusti Allah netepkeun kasaimbangan. Ciptaan Gusti Allah sadayana seimbang. Alla tatghaw fil mizan, kade anjeun nyaeta urang manusia ulah sok ngaruksak kana keseimbangan. Wa aqimul wazna, tangtungkeun, tegakkeun timbangan. Bil qisti, sing adil. Wala tuhsirul mizan, kade aranjeun ulah ngurangan timbangan. Wal ardo, jeung Gusti Allah nyiptakeun bumi. Wa do'aha, ku Gusti Allah diamparkeun, ditetepkeun lil anam. Eta teh pikeun makhluk-makhluk, pikeun jalma diantarana, pikeun sasatoan. Fiha fakihah. Di ieu bumi teh diciptakeun ku Gusti Allah pirang-pirang bumbuahan. Wa nahlu korma zatul akmam, anu ngabogaan mayang. Wal habu, jeung diciptakeun sisikyan. Zul asfi, anu ngabogaan kulit. Waroihan, jeung kemang, jeung pirang-pirang bunga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka kana nu mana, kana nikmat-nikmat anu mana anu ku aranjeun ku bangsa jin jeung ku manusia erek dibohongkeun. Khalaqal insan min solsol. Gusti Allah nyiptakeun manusia tina taneuh anu garing. Nabi Adam diciptakeun langsung tina tanah kering. Kalfahor, anu seperti tembikar, seperti kenteng, bata, pada tanah-tanah kering. Wa khalaqal janna, jeung Gusti Allah nyiptakeun jin teh
mimari jiminar tina percikan seuneu tina seuneu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban kana nikmat anu mana deui nu ku aranjeun hai bangsa jin bangsa manusia rek ngabohongkeun. Rabbul masyriqaini Gusti Allah teh anu ngurus masyriqaini dua tempat terbit matahari, wa rabbul maghribain jeung dua tempat surup panun poe. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban kana nikmat nu mana deui nu ku aranjeun duaan rek di bohongkeun. Marojal bahroini Gusti Allah ngantep dua laut ya taqiyan eta dua laut teh terus tepung bainahuma barzah di antara eta dua laut teh aya penghalang layab giani anu teu dikehendaki jadi bisa dibongkar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban kana nikmat nu mana deui bae nu ku aranjeun rek di bohongkeun. Yahruju minhum lu'lu tah kaluar tina eta dua laut teh lu'lu nya eta mutiara mah ayana di laut. Wal marjan oge batu marjan eta oge ayana di laut. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban kana nikmat nu mana deui nu ku aranjeun duaan rek di bohongkeun. Walahu jeung aya dina kakuasaan Gusti Allah al jawari kapal-kapal laut al mungsaatu anu eta berlayar fil bahri di laut kal a'lam seperti katempona mah ti kajauhan mah jiga gunung. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban kana nikmat nu mana deui wae nu ku aranjeun rek di bohongkeun. Nah sa'ain ti ayat kahiji di ayat 25. Nah urang jelaskeun sababaraha ayat dibulak-balik we terus. Ayat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban alai eta kecap jama pirang-pirang nikmat gitu. Mufrad nama tina ala atanapi ila atanapi ilyun atanapi ilwun. Nah kecap jamakna alai pirang-pirang kanikmatan. Nah dibulak-balik gitu. Ieu teh supaya maksudna urang teh bener-bener merhatikeun kana nikmati Gusti Allah ulah dugikeun ka urang teh kufur nikmat. Ulah jadi jalma nu sok kufur nikmat teu narimakeun kana kanikmatan ti Gusti Allah. Jadi bolak-balik cing atuh ulah mopohokeun kana kanikmatan. Tadi diantarana sabaraha ayat kanikmatan anu tina sakabeh kanikmatan anu moal bisa diitung gitu. Mung diantarana contona Rabbul masyriqain wal maghribain. Gusti Allah teh ngaluarkeun panon poe teh ti wetan tapi ti dua tempat. Ti wetan ngaler, ti wetan ngidul. Eta teh hiji kanikmatan pikeun urang teh. Contoh, nalika panon poe keur ti belah kaler, eta panon poe menyinari loba daerah-daerah anu deukeut ka Indonesia teh daratan. Sehingga panon poe nyorot kana daratan mah moal jadi awan, moal jadi hujaneun. Jadi di Indonesia bakal usum kemarau. Tuluy panon poe bergeser, maju bergeser semu. Nah sebenarnya mah bumi anu bergeser. Engke posisi panon poe teh ti
di Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ngeret ke belah kidul. Nah, di mana panon poe geus ngeret di ka belah kidul di November, Desember, Januari, Februari, Maret eta memungkinkan usum hujan. Kemungkinan besar. Kusabab panon poe nyorot Indonesia bagian selatan. Sedangkan anu loba disorotna teh lautan. Contohna lautan Hindia, laut Cina. Di mana panon poe nyorot kana laut, maka sangat memungkinkan menguap. Jadi cai menguap. Uap air laut teh jadi sahabat sikol, jadi awan yang berat ku titik-titik butir-butir air. Maka eta awan nalika semakin berat, eta awan teh bakal turun, maka jadilah hujan. Maka di November kadugikeun ka Maret, November, Desember, Januari, Februari, Maret sangat memungkinkan sekali Indonesia sangat sering hujan. Tah ari ayana kemarau jeung ayana hujan teh kanikmatan. Lamun hujan terus bisa jadi loba jalma anu rugi. Tukang melak bawang mah mungkin rugi buruk wae. Nah, di saat aya musim kemarau loba jalma beruntung. Itu panen bawang contohna. Urang ge milu menang rezeki bisa meuli tah nu lain anu teu nanam bawang. Meuli murah. Nah, ke usum hujan loba jalma anu kabagian rezeki tina kusabab eta hujan. Hujan kacida pisan dibutuhkeunana sabab sumber asa rezeki cai teh. Tah urang ge lamun nyewa imah sok sanajan imahna sigrong di imahna eueuh cai mah tulus urang juga nangontrakna oge. Itu cai teh nu penting. Nah, nikmat ya habisna Rabbul Masyriqaini wal Maghribain. Nikmat deui bae contohna manusia sok loba anu resep kana batu-batu mulia. Nah, contohnya tadi disebut aya lu'lu wal marjan. Ieu lu'lu teh ayana di laut mutiara. Nyaeta terbuat tina bahan-bahan mungkin asalna batuan atau zat kapur lainnya anu masuk kana jero kerang gitu. Ku bertahun-tahun maka eta batu anu masuk berbagai macam apa asalnya terus geus asup kana jero kerang terjadi proses jadi we mutiara gitu. Nya kitu deui aya marjan. Ieu batu nu aya di batu kerang nu aya di laut. Gitu. Batu anu kacida pisan pikaresepna ku manusia mahal gitu kan batu-batu eta anu aya anu semu merah kan gitu. Tah eta ku Gusti Allah dituduhkeun lamun boga kakuasaan mah eta bakal diantarana bakal loba terkumpul eta mutiara jeung marjan teh tina tepungna dua laut ya. Pan aya dua laut anu bertemu gitunya. Tah dina dua laut eta pertemuan eta tina dua laut ya. Bahrain teh Bahren pertemuan dua laut ya. Maka biasana anu paling loba mendapatkan ieu lu'lu marjan itu urang Timur Tengah ya. Sabab kemungkinan eta Bahren eta pertemuan dua laut teh bisa jadi deket-deket ke daerah Timur Tengah. Jadi bangsa anu sok menemukan lu'lu jeung marjan tuluy dijual kan jadi rezeki gitu. Yang memiliki eta batu berharga merasa bangga gitu.
Oke, yang menemukan anu boga anu puguh jadi duit kan gitu. Nah, jadi dina surat Ar-Rahman ieu nu ayat nu awal wae tos dibicarakeun pirang-pirang kanikmatan. Maka diingetkeun rek kana nikmat naon deui nu ku aranjeun rek di bohongkeun gitu. Oh diantawisna. Terus mungkin aya deui nu priogita nu alama Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Salah sawios kanikmatan nu ku Gusti Allah dibikeun ka urang teh al bayan. Naon al bayan? Kahiji kecerdasan. Manusia mah cerdas. Ku Gusti Allah teh dibere kecerdasan. Eueuh jelema nu bisa nyeun kapal, eueuh makhluk salian ti jelema nu bisa nyeun kapal, cerdas jelema. Bisa nyeun kapal gitu. Contohna urang Amerika bisa nyeun kapal. Eueuh makhluk anu bisa jadi pilot. Jelema mah bisa kan nyupiran kapal gitu. Cerdas gitu. Aya jalma anu kiwari bisa urang nyarita tanpa kabel, tanpa naon, make pulsa gitu. Dicerdaskeun da jelema bisa nyeun pulsa prabayar gitu. Tah Gusti Allah mere kecerdasan gitu. Urang bisa nyeun jenis makanan berbagai macam makanan anu urang jadi teu bosen. Mun tina sampo ge bisa berbagai macam ngaran makanan, bisa misro, bisa comro. Naon deui? Naon deui? Sampo eta bisa bikin peuyeum. Jelema cerdas tina hiji rupa tina sampo bisa dicieun berbagai macam jenis makanan. Oh, gitu. Cerdas. Kumaha deui cerdasna manusia bisa nyaritakeun eta nu aya dina pikiran bisa diomongkeun ka batur. Tuluy batur teh nu narimana bisa jadi ngarti, ya. Jelema nu nepikeunana disebut komunikator. Jelema nu narimana disebut komunikan. Nu ditepikeunana ide. Tapi pan ti hiji jalma aya ide, aya pikiran, hayang dicaritakeun da kahartieun ku jalma nu narimana, tah eta teh bayar. Alhamdulillah jelema teh bisa ngobrol, bisa nyaritakeun sesuatu. Tadi diberi kecerdasan gitu. Pan lamun jelema tong boroning teh diberi kecerdasan, anu kecerdasanana rada hanap kan sok disebut IQ rendah, sebutlah idiot. Kan eta kan geus hese nepikeun dina pikiranana ideuna atawa narima ide tinu sejen. Alhamdulillah ta urang teh dipasihan bayan, kecerdasan, kemampuan menyampaikan ide, kemampuan memahami ide yang disampaikan orang lain. Ka eta teh bayan. Kasasatoan mah teu kitu ta Gusti Allah teh gitu. Teras asamsu wal qamaru bi husban. Diciptakeun ku Gusti Allah teh panon poe, diciptakeun bulan. Salianti manfaat eta panon poe tina sinar matahari, boh tina caangna, boh tina pangaruh sinar matahari bisa sehingga tatangkalan ge bisa ngalakukeun fotosintesis. Ku tatangkalan bisa ngalakukeun fotosintesis eta teh ku sabab aya sinar matahari. Jadi tatangkalan teh aya buahan, aya kemangan, aya beutian. Urang kan butuh kebun buahan, ku kemang, ku beutian. Eta ku ayana matahari tah ku sinarna. Can deui matahari teh bisa dipakai alat hitung kitu nya. Di mana bumi mengelilingi matahari saputaran disebut setahun, bulan mengelilingi bumi saputaran disebut sabulan gitu. Nya kitu deui bumi berputar sendirinya satu kali putaran
satu hari ya 24 jam gitu. Nah sakitu anu dijelaskeun anu aya di surat Ar-Rahman ieu, tapi sateacana urang aos heula sareng berarti ayat 1 juga ayat 25. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nahlu dzatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.